Pinjam wajan cepet. Kan kamu mau liwat. Liwat udah matang. Wajan ini jelek. Pinjam wajan. Apaan kamari ge sama Ua lain. Ngojek dage ka Ua lain kamari teh apaan ka Bandung wajan mah. Mang, pinjam wajan bukan wajan orang. Wajan buat ngegoreng ini. Yang pakai susu itu. Heueuh ka Bandung. Sajak pas ya wae. Cik sadar kali-kali mah tuh diajar bener geura. Iya kumaha ieu? Paguh. Gua antep teman, bukan pinjam wajan cepet. Heueuh ka Bandung. Aing mah dasar kudu pusing wae. Wajan, buru. Heuh ka Bandung wajan mah. Alah, bari ka Bandung apaan sama Ua deh ojekna ge. Kudu kumaha petaheun atuh ngomong ka Mang Yadi, aing mah ampun ting. Asuh atuh geura goreng. Wajannya nggak ada. Makanya sama Mang Yadi pinjam wajan saya buat ngegoreng lauk. Ini mah butut bolong kecil. Ya iya naon ieu? Ini mah teh wajan, mantak aku mau pinjam wajan yang halus. Wajannya nu kieu. Atuh heueuh Mang Yadi. Ampun, awak dikirain sama aja urang mah. Salah wae, ieu mah. Nyokot teu. Ah, buru. Aja. Teu uyahan ting dasar jelema teh.